Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para sepuh sadaya, bapak-bapak, sinareng ibu-ibu, sakumaha nu urang parantos terang tos kauninga ku bapak-bapak ku ibu-ibu, rehna dina agama Islam dikenal aya nu disebat nuzulul Quran. Anu maksudna nuzulul Quran teh ngawitan Gusti Allah nurunkeun Al-Qur'an, ngawitan Gusti Allah nurunkeun wahyu ka utusanana ka Rasulullah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa eta nuzulul Quran teh malam 17 Ramadan, malam Jumat, malam ke-17 Ramadan, taunna bertepatan sareng tahun 610 Masehi. Jadi upami dugi ka ayeuna kirang langkung tos 1416 tahun tos ka langkung eta peristiwa nuzulul Quran teh. Nah, dalil-dalil nuzulul Quran diantawisna dina Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ari bulan Ramadan teh bulan ngawitan diturunkeun Al-Qur'an. Paedahna Al-Qur'an diantawisna nyaeta sebagai petunjuk, sebagai padoman pikeun manusia. Jadi urang alhamdulillah ku ayana Al-Qur'an, urang salaku hamba Allah, salaku umat Islam gaduh padomanana langsung ti Gusti Allah. Jadi dustur samawi, undang-undang anu torojolna ti langit, lain produk manusia. Teras dalil anu kadua, Al-Qur'an surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr ila akhirih. Kami Gusti Allah nurunkeun Al-Qur'an dina malam anu dimulyakeun. Malam anu dimulyakeun leuwih alus tibatan 1000 bulan.
Jadi maleman diturunkeun Al-Qur'an teh menang status, menang julukan ti Gusti Allah eta teh Lailatul Qadar. Eta teh malam anu mulyana kusabab ari bulan-bulan anu katukang, tahun-tahun anu katukang nu geus kaliwat masa jahiliyah. Jalma teh bararodo nyembah teh lain ka Allah tapi kana makhluk sakahayangna sewang-sewangan. Jadi bodoh can papanggih jeung tauhid. Tuluy jalma teh zalim, saling membunuh, maksiat, perzinaan di mana-mana. Kitu perilaku manusia zamanna disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman zulumat. Maka peutingan diturunkeun Al-Qur'an eta teh peutingan anu kacida pisan berhargana, sabab peutingan diturunkeun Al-Qur'an ngawitan manusia menangna petunjuk, menangna syariat. Jadi ku ayana petunjuk, ku ayana Al-Qur'an, jadi hirup teh geus boga arah gitu, boga pegangan, bisa ngabedakeun mana benar mana salah, mana halal mana haram, sehingga urang bisa ngalaksanakeun anu benar, ngajauhan anu haram, ngajauhan anu dilarang. Salajengna dalil anu katilu Al-Qur'an surat Ad-Duhan ayat 3, 4, 5, 6. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mungzirin. Saestuna kami Gusti Allah nurunkeun Al-Qur'an dina peutingan anu eta peuting teh ku Gusti Allah diberkahkeun. Ari berkah teh nyaeta ziyadatul khair, loba pisan kasayanana. Sabab geus tangtu peutingan diturunkeun Al-Qur'an kahiji memang urang jadi boga padoman, nu kaduana otomatis dina peuting eta Gusti Allah ngangkat Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul, pikeun pamimpin, pikeun manusia. Jadi urang alhamdulillah ngabogaan pamimpin. Jadi anu macakeun Al-Qur'an, anu ngajelaskeun Al-Qur'an ka umat nyata Nabi Muhammad. Penjelasan anu dibikeun ku Nabi Muhammad disebutna sunnah. Jadi urang alhamdulillah berpadoman kana Al-Qur'an sinarang sunnah Rasulullah. Dalil anu saterasna anu aya dina Al-Qur'an surat Bani Israil ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Saestuna Gusti Allah nurunkeun Al-Qur'an eta teh keur obat hate. Jadi penyakit hate manusia, penyakit hate nu aya dina diri urang bisa ku urang diubaran ku eta Al-Qur'an. Penyakit hate bangsaning musyrik, lamun urang terus memahami Al-Qur'an, kamusyrikan bisa leungit, urang jadi bertauhid. Manusia sok ajalah, sok rumahu ku ayana Al-Qur'an, ku urang dipahami, urang jadi bakal ngabogaan jiwa anu sobar. Manusia sok boga sifat iri, dengki, itu kapanasan ku jalma anu sejen,
mung kaluhuran urusan dunia. Tapi lamun urang maca Al-Qur'an paham kana Al-Qur'an sadar ya nasib jeung takdir ku Gusti Allah ditangtukeun. Jadi urang tak jadi moal ngarasula kulantaran Al-Qur'an sebagai obat, Al-Qur'an sebagai rahmat nya di mana ku urang dilaksanakeun petunjuk tina Al-Qur'an ku urang diamalkeun, maka urang bakal kenging rahmat, kenging kasayan di dunia, kenging kasayan di akhirat, ternyata bakal dijadikeun ahli surga. Jadi mudah-mudahan urang sadaya sing kenging rahmat di Allah Subhanahu wa taala di dunia oge di akhirat. Amin. Hatur nuhun ka sadayana sakitu anu dugikeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.